Aduh, jelo anu batur mah ieu sawah geus tare ararang geus tanur tare dibuat. Coba aing mah ieu sawah masih kana ligar paculeun loba keneh kabeh dieu. Aduh, bener-bener ieu teh. Mending capek ya awak teh, mending masyaallah ya. Galaunan bae urang mah. Aduh, wah, kira-kira sepurit ya, geus waktu naik balik lah. Itu malah tuh. Ulah nyeri awak. Burit karak balik tesau nusa jen mah di imah geus kararopi. Kuring mah can datang ka imah. Aduh ya. Nyaroko beak yang geus burit loba reungit ya. Hayang ngarokok jauh jelema neuk menta oge. Ya ka mana Jang? Burit-burit. Nuk bulung buah ieu ka hareup. Di itu mah muluk mulung buah ka ditu ulah sasorangan Jang sok loba kuntilanak. Mangga bejaan, mending geus balik bae ka ditu. Hoak eta mamang urang keneh dige urang lapar ieu. Lapar malai mulung buah, Ceng. Hai iluk jeung mamang ka ditu. Loba buah di nu mamang. Buah naon ieu? Hayangna buahna munang mulung mah karunya ka Aceng. Mending wayahna bae balik. Jadi itu mau ciki emang geus loba. Aduh, geus loba aneh-aneh. Neuk ka mana? Ah, ka ditu loh. Ning di ditu. Ulah ka ditu mah. Susieun kana nu kitu. Lebok jurig. Sieun aing geus jawara di dieu. Eta budak Ceng. Belum buah malah di dinya. Eta mah tangkal cau, emang cau ragang. Woi. Lain buah eta mah. Geus segera balik wae. Kata jelema sedeng apa gelo, bulung buahna pun tangkal cau. Gua tangkal buah malain anu kitu. Buah-buah eta budak. Udang sare pengalinur eta budak. Jalan aing rasat euy. Aduh, ceklan we kieu. Waduh. Ayo motor, bawa motor vario ya we na kitu. Ah. Wih, udah vario. Wih. Ya motor keren ku aing. Dipake nganjang ku aing ieu kaneng tonah. Nu pujan aing nu teu eureun-eureun lope aing deh. Pokona mah vario keren dah. Ya Allah, mana ieu motor jeroana? Ning eueuh kieu. Kumaha engke we? Tak tak ber tak tak ber tak tak ber. Astagfirullah, pacul aing. Oh ieu. Sting vario, nangkeun pacul heula. Motor saha ya? Udah ngerongsokan kieu. Bikin lah nu teh tong rongsokan.
Mahal padahal dijual mah. Wah, iya pacul aing sapangi nama. Ih, balik boga pario. Sia di mana banyak yang neangan. Iya kak. Siapa si mana gitu? Burung buah yang didinya bi di lebah. Mana orang tengah motor cairkan. Ayo, ayo. Mana ada ke? Udah demam tadi. Lihat ini nama ayat di bawah. Kemana sih ya tadi kemarana baik itu duaan? Iya, lantang kami. Oh. Bemerin kumaha ieu? Aya. Astagfirullahaladzim, aing motor aing ka mana ieu? Aduh, motor pario urang teh mending leungit ieu. Kabeh di teu eueuh, kabeh dia eueuh. Geus kieu mah aing jadi ulin ieu ka Neng Tona. Aduh, ieu. Pario. Bukan kanjang ka Neng Tona. Pario na eueuh, aduh. Panggilan motor tuh, lu mau motor. Manggilan motor tuh di situ. Mang, ditanya ada bae. Geus mamang ngeukeur sedih ya, Ceng. Sedih kunaon, Mang? Motor mamang leungit motor pario. Motor Vario. Dingkeuna di mana? Di dieu jang tadi, nya urang arek nganjang ka Neng Tona. Aduh. Nanyakeun kakinya. Harara di ieu mamang. Motor urang ge eueuh deui ge sarua ih. Kudu kumaha ieu? Bora-bora aing mikiran nu sia, nu aing oge pusing mikiran nu aing. Mang kudu sarua baik di pusing. Motor kolot. Mana ieu dicacaplak teh. Salah berbae Ceng. Ngomong oge mah tos kalenggitan ya. Neng Tona nekanya ka Neng Tona ya. Aduh, nungguan Neng Tona. Mun kapangi mah teh kebugaan ku ieu. Itu kolot kola nu maling. Sabar bae Ceng. Sabar bae. Alhamdulillah ya Allah. Baik banget tuh. Merek orang motor di jalan. Kok pada mah dimodif kan. Dipake naon bang nek kancang enggak lah. Bang, panggilan motor tuh Emang motor naon leungit? motor ninja 2 tak. Hah? Dua tak. Eta mah di jalan magihan teu. Hantu tengah orang mah. Ih, perjalanan motor ieu pusing ieu kapanggih jeung tadi ge bapak-bapak. Eueuh, nanyakeun lah nu bapak-bapana leungit. Wah, panggilan Pak antar polisi bae. Laporkeun. Di mana?